Gara-gara gak punya lemari sepatu, alhasil kulkas pun jadi korban. Halo barudak, assalamualaikum. Papangi dia, jeung anak dua. Nah barudak, pertama-tama mamanya urang buka heula mesinna dikarenakan cek urang teh berat lamun teu dipicieun mah eta si mesinna teh. Jadi kita ambil mesinnya sekalian cek si paksu teh cenah dek dijieun eksperimen. Lah pokok namanya dek dijieun eksperimen seperti apa, pokok namanya aya nama urang pertama-tama malaan heula eta si baudana teh. Tapi dikarenakan alat-alatna teh barudak belum lengkap cenah dek diambil heula jadi urang ayeuna sampe mesi salaki ngomean eta. Maksud teh lain ngomean nyabut nya barudak tah urang dek ngambil heula sisa-sisa barang anu aya dina kulkas. Nah, ayeuna mah aya cenah barudak si alatna teh urang langsung atuh barudak dikarenakan eta teh si beusina teh pageuh tadi teh diragaji ku si salaki teh. Tas entosna dilaan mah barudak mesinna ayeuna mah urang laanan we eta si kaca-kaca kulkasna teh urang sekalian bersihan. Soalna geuninganan barudak lamun teu dilaanan heula mah kacanana teh eta teh jadi hese ngabersihanana teh. Sok jadi aya rada bau-bauan kitu geuninganannya barudak. Tas entosna beres mah dilaanan kacana barudak urang tutupan deui langsung we urang gusur barudak ayeuna mah kaluarkeunnya. Soalna ieu ngabersihanna teh bade di luar soalna cek urang teh lamun di jero mah sok raruji tuh geuninganan menikakeun ti guling barudak si salaki mah eta si kulkasna teh. Tutupan geuninganan barudaknya enakeun di luar mah jadi lalega ngabersihanana ge. Tah atuh ayeuna mah barudak urang mulai we nya banyuran heula si kulkasna dikarenakan cuk urang teh lamun teu di banyuran kieu mah bauna teh menikakeun menyengat. Nah bisi maraneh nanya nah cenah teh make jeung diruksak cenah eta kulkas teh demi sapatu. Tong salah paham nya barudak itu sabenerna mah kulkasna teh tos butut. Sudah tidak digunakan lagi he pokok namanya barudak. Soalna atos teu tiis sareng kana listrikna teh geuninganan barudak sok ngajepret wae lamun tos butut mah geuning kulkasna teh. Tadi nama barudak urang teh itedik dikana korompongkeun si kulkas teh tapi dipikir deui cuk urang teh daripada dikana ku korompongkeun mah moal payu. Payu si payu meureunannya barudak tapi bakal murah. Terus urang teh barudak boga idenya daripada cek urang teh ieu kulkas dikana korompongkeun murah geus we ayeuna mah urang jieun rak sapatu. Soalna kan nya geuninganannya barudak jeung kabeneran urang teh teu boga rak sapatu cek urang teh mending ge ieu kulkas we urang jieun kana rak sapatu ke. Maksud teh jieun rak sapatu lainnya dikana rak sapatukeun nya salah barudak. Nah ayeuna mah barudak tos beresnya di banyuranna ge tos seungit soalna teh di sabunan ku abi teh di sabun anu seungit geuning sok lin liquid tah barudak ayeuna mah urang elapan we tos di elapan kitu mah antepkeun we barudaknya panas abeh aroma bauna teh menghilang. Nah ini dia hasilnya. Tara tuh kan barudak jadi kepakainya kulkas butut teh ayeuna mah.